motor kenapa racing Oh, tapi suaraan. ya kunaon kita namun malas ngomong ulah kieu carana. Woi, Ceng, ganeng sia ulah ngageber-geber motor bae. Kunaon sih ja? Eta sia ganeng ulah ngageber-geber motor bae jaga rieung ka ceuli aing. Emang gandeng gitu ja? Puguh leutik, mangkana digeber-geber bae ge ieu motor. Teka denge puguh. Bodo amat lah ku macek sia bae, Ceng. Da ka mana? Eta mau naon? Bodo amat lah ku macek aing momonan lo. Ih, sia gandeng cenah motor cek puja. Coba kau yang jajal. Sial motor pakai acara mogok segala. Esek ku ngajak nek bahagiana. Ketemuan jeung cewek. Kata pae segala. Goblok dia mah. Lu aing mah lah. Aduh. Bah tanjakan kieu. Si Adi pakai PS segala lah. Ai. Ese ajak bahagia anak wae. Coba ya Allah, tunjukkan pertolonganmu. Hamba lelah ya Allah. Kurang teh sih buat gituan. Beng sini mah budak doang lah, yakin aing mah. Sampeurkeun lah. Nah, kebeneran ya si men lah yo. Kurang sih bot? Emang bener lah. Pertolongan Allah eta nyata bagi jelema anu boga keyakinan. Asih kurang gituan. Iya lah, motor aing mogok. Kebeneran ya sih ya. Jadi saya kori bantuan aing ngadorong ke bengkel. Aduh bot, gulap amat aing. Dorong besi sorangan, awak be gede. Geus saya lah lu ngomong sih ya. Dorong ya, berisak wae. Lah yang serem besi ya, beri. Di satu ayo geraan lah. Geraan. Wah itu karunya baik bakal bebaturan. Asih kudu naik. Atau aing berat eta ngedorong dah. Ay, boleh aing pawan. Ayo gerang. Ayo tuh. Panas gila. Ih, leles ya di paraban BG. Orangnya gedena. Padahal mah sia. Jika wena naon ya. Ya ngicing darah harbe. Yang kuangnya gede. Awas ya. Lamun tegel di isuk. Paraban emrin gue. Mabok lah. Nah, subuhna di paraban BG. Parah bener. Loba-loba ting paraban. Subuh-subuh. Gede. Yut. Rajin amat geus maraban lele bae. Iya, puja. Oh iya, meh. Cepet gede, meh tere panen. Laju anu marabandang geus darcan atuh. Ulah lele bae yut anu di paraban. Oh, pugu iya lah. Melang bae hayut maka lele. Hayut mah gampang. Tara los. Nah, kabeneran atuh puja martabak ye. Martabak. Ih, boleh tah.
Lah si lele gantian si aing dinu dahar. Si perang dahar bae. Cocok ya martabak ya. Geunas ya Yud eta mah. Bener cak cocok ya. Nang ieu martabak. Oh. Atuh martabak FM mah emang ngeunah Yud, maknyos. Martabak FM. Di mana tempatnya martabak FM Nah ya? Yud di Piratatira. Oh, Piratatira. Hmm. Oke. Asana kurang cocok ya mun teu ngopi mah ya. Rada camplang teh rasana aja. Kuduna urang. Ya, ini yuk harap yuk. Wah, aya tuh. Ah, tuh lah martabak. Oh, sia mah. Di mari dang. Ya, gedengnya, jadi tunggu kopi heula. Lai, gedeng lai. Mang sih, Capek aing lai ngasuh lai. geus lanjut besi aing aya perlupan yo. Ih, Perlu non si lai gaya amat. ndek bisnis aing yo. Ih, Saya bintis naon lai, bintis buyur. usul hanyo sih lah, apa kau yang tinggalkan sih yo lah. Ulah beko. Ayo saya dorong ayo gerak. Oi, besar. Nu kamarana sih ya? Booster naon ja? Budak serem. Eta sih serem cenah. Sia imutna. Lai, waris motor bawa ka bayang ka ditu. Becekeun motor aing panghadeankeun. Aing ka puja heula. Boy, cekel ya. Ih, pan sih mah kitu. Cekel ya. Itu itu aing ka puja heula. Apes. Bija, naon dia? Eta naon ja? Nanaon ge mau dibejaan. Bobo mah pertelihan ieu nya. Hese kamu bae rumeong mah. Bener kan ieu mah dahareun. Emang naon ieu ja? Oh, bener. Martabak Imam Bob. Alhamdulillah, aya di pertolongan Allah. Aja, buka aja, ieu sampai doang. Cuma mau sih. Tuh, Lin. Mantap tuh. Datang kopina. Naon sia? Jadi kieu yut, cak Pak Ustad ge. Jelema mah kudu boga keyakinan, jeung kudu boga prasangka baik bae ka pangeran. Maksudnya Siapa? Jadi kieu teh, lamun si boga keyakinan, insya Allah pertolongan Allah pasti datang. oh, kumaha sih maksudna aing ngarti beneran. Jadi kieu yut, aing tadi kesusahan, lelah aing ngadoa be ka Allah. Bener sia mah. Kabukti kabeh pertolonganna. Emang sia kesusahan naon, Bot? Eta yut, motor aing tadi mogok. Aya men lah nyolongan aing. Ci motor sia ka mana ku ari, Bot? Dibawa ke bengkel ku men lain. Si Naon tuh ke dieu dan ke bengkel. Ku macak aing nya kieu mana ge? Aing hang di dieu sia mah. Lusut geura dieu ieu geura daharan di martabakna. Oke, ja. Sumber ngalangan bae awas ya. Nang dia. Aja mbak mulai tawaran ya. Ih, aing mah moge jeung Yahyut lain jeung sia. Papa ya. Pelit amat boga dahareun, bagi-bagi, kapelag ge. Kapelag lah ieu mah porsina ge jeung 2 jelema doang. Ih, naon sih sia jelema si kitu ka boga batur hayang bae. Ja. Pengen ya lu. Pengen martabak. Beli lu. Jadah sia, macem-macem. Geus sia ka ditu lah. Sabar. Skenario Allah pasti lebih indah. Pusing aing lah motor suaraan bae. Knalpot mah geus racing, ampian ko yang jero dapur lah, beberes bengkel aing kuari mah. Ceng! Motor simbol sih hadean yo. Nambah lain sia. Motor hadean.
Ceng, motor simbol ti haden yo. Motor pae dibawa-bawa ka dieu. Aing geus motor pae dibawa ka mana tuh lah selain ka bengkel, padahal aku ka pasar. Kan sadean tah. Kasasar sih sia mah ka dieu. Lapar ki aing lah. Balik begitu aingnya. Mana martabak teu bere aing ku sia ieu tadi ngundah pas namanya. Motor mah kebae sawatara. Kumayu terus martabak nak. Lezat dah. Ngetet dah, nyal di mulut. Punya balik lah tuh yutnya, kayak sekurang beliin deui. Oh, sering-sering banyak mau martabak nak. Heeh. Ya, hiji kumaha? Enggeus jeung mayah yut be. Oh, nuhun. Oke. Coklatnya ini kan amazing.